Hudang ti kubur tetela, jalma jadi rupa-rupa, teu sarua jeung asalna, sakumaha ge amalna. Hiji awak ngaguruntul, gulang-guling awak kungkul, nu kitu goreng ka batur, jeung tatangga embung akur. Ari anu kaduana, jeung babi taya bedana, kana solat lalawora, ninggalkeun bari dihaja. Tilu nu beteungna kembung, eusina ku seuneu hurung, kana zakat eta embung, akhirna bakal kaduhung. Ari anu kaopatna, getih ngucur ti bahamna, anu kitu akibatna, teu jujur dina dagangna. Ari anu kalimana, awak kacida bauna, nu maksiat di dunyana, cilaka di akhiratna. Ari anu kagenepna, jalma gorowong bahamna, saksi palsu di dunyana, cilaka di akhiratna. 7 jalma teu letahan, nyerina teu katulungan, kana bener teu nyaksian, teu sieun ka Pangeran. Dalapan
salapan nuju jungkiran parjina bijil nanahan kana zinah dilakonan teu sieun ku pangeran salapan beungeutna tutung beungeutna nepi ka kembung eusina ku seuneu hurung harta yatim digugulung 10 corob jelefra nu nganyeri kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka 11 jalma sihungan ari beteng kembung pisan anu sok mabok-mabokan jeung arak jadi langganan ari ka-12na cahya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur sae akhlakna judulna ieuna doman bade ngageuing pikiran sina emut kadawuhan Nabi Muhammad junjunan kumaca ieu pepeling muga sing jadi panggeuing duh Gusti anu ngajaring siang jeung wengi di api